Iya teh tarik alami. Saya teh tarik kakara. Pas setengah 450 juta. Amin. Di istri yang tercinta. Ini nama istri kan istilahnya teh keur mah di keluarga nararasa kuliner. Mie kocok Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dari sareng tim kreatif Madani Official CMO. Tong hilap, like, komen, subscribe, share. Masih di konten Opat N. Wengi alhamdulillah tiasa nepangan Kang Upan atanapi Baheng di larasan Limbangan. Urang ngobrol-ngobrol saperkawis kadaharanku kalarasan Baheng teh atanapi Kang Upan teh mangrupikeun owner di kadaharanku. Saperos biasa sim kuring teh nyalira disarangan ku tim kreatif aya Kang Yusrip, Kang Lukman sareng Kang Yadi. Hayu urang ngeunah ngobrol ngaler ngidul. Urang ngabako kalarasan abdi nuju udud kumari kedah opening disimpan. Ayeuna urang udud deui. Ayo Kang Yusrip ka dieu. Ayeuna urang ngabako eta ngeunah ngabako. Pokona Opat N mah artina ge bebas gitu, rek ngeunah ngabako ngopi ngapalapi ngaksakeun pisan. Mang Yadi rek ka mana Mang Yadi? Rek di dinya wae Cinetan. Urang gua ada ramang itu marana wae. Alhamdulillah rada haredang gitu lah. Haredang. Jika nyanyi haredang gitu. Oh gitu. Engke pan aya pendinginna. Aya penyegarna. Bener-bener. Eta ti kadaharanku mantep. Sok sanos abdi mah teh can nyobian. Kayak urang cobian sami-saminya. Gua tapi geuningan mana. Belum. Nanti engke urang panggil si Ewana. Siawana? Ownerna. Aya naon wae di kadaharanku teh. Margi pamirsa oge tangtosna hoyong uninga aya naon wae di kadaharanku. Baheng. Mana Baheng teh? Dik Baheng. Teh naon-naon di bawah. Halo, ieu Baheng teh. Oh, ini Maju dagang. Aduh. Kumaha ieu teh asana reuas kieu. Ujug-ujug diserobot ku ieu sanes tim Prabu ieu. Trip Prajanda. Kumaha sehat Baheng? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun panginten karengrengan. Bari dia Baheng. Oh, karengrengan. Tim CMO anu aya di Karangpawitan, Nusna Meunaan, tah panginten alhamdulillah ajeuna tos tiasa silaturahmi ka Rompok Simkuring walaupun lah gubuk-gubuk derita kieu. Tapi alhamdulillah insyaallah panginten barokahna panginten CEO ieu mudah-mudahan kanggo tim nu aya di dieu khususna kanggo Kang Yusrip sareng tim sing majeng adalah silih doakeun we barokah kitu mah. Tah kedah kumaha ayeuna teh simkuring tos izina tos opening gitu teh. Enten simkuring teh kengeng kabar. Iya. Janten kabar bawa ningkilat cek dalam. Beja bawa ningkilat. Saurna di Limbangan ieu di khususna Kang Wian
Kang Upan, Kang Istrian, Kang Kamana di kopi nyanyi yang geus gede. Oh, iya fondasi. Kalem. Di Kang Upan saurna teh aya hiji produk anu mana eta produk teh kalintang raosna numutkeun kabar sareng varian oge seueur. Teras deui item-item lagi seueur. Tah anu urang bedah heula ngawitana ti tahun sabaraha tanggal rintis. Nu namina kadaharanku teh hoyong uninga sejarah. Mohon kieu Kang intina mah panginten sim kuring sareng pun bojo sakeluargi di dieu. Awalna masa setahun-tahunan ya teh. 6 Mei 2020. Oh gitu. Bulan Maret. Sasi Maret. Mohon sasi Maret. Berarti namanya sabaraha sasi. Sasi ya, alhamdulillah signifikan karena Covid katanya. Duka si corona teh gitu. Awal dulu nya baheula mah sim kuring teh sami istilah tina marketing, tina bab perbankan. Cuman kantornya istilah tidak signifikan atau istilah labil ya dirumahkan. Ada istilah dirumahkan mah alhamdulillah orang lain mah dapat anak, saya mah dapat inspirasi. Nah, inspirasi istilahnya. Janten ngarintis. Insya Allah, ngarintis. mohon mudah-mudahan. Produk anu pertama ngadamel naon tah Kang? Abdi teh nu produk pertamanya eta adalah Bugis Banyur. Bugis banyu. Anu biasa nama bugis teh di daunan. Tah eta anu jadi permasalahan teh kieu awalna teh. Naha can mandi can dibuligir geus di bajuan. Bingung saya teh Bugis teh. Tah ya inspirasi saya teh dengan Pumbojo alhamdulillah insyaallah Pumbojo istilah teh tiasa ngarekomendasi atanapi tiasa ngadistribuisikeun anjeunna ka resep tina masak atau kuliner. Aya sareng Pumbojo ngobrol. Awalna mah heeh cai teh naon Bugis teh beuti bajuan mandi acan geus di bajuan. Bingung saya teh Filosofisnya kan ari jalmi mah benten. Heeh. Jalmi mah benten. Lamun geus di taranjangan terus mandi make baju deui. Arti logisnya urang teh. Tapi ieu Bugis jeung geus di bajuan geus teu aneh. Can Di mandian era. ditalekan teh. Insyaallah bodas aya. Tah eta intina mah mata ada inspirasi atau ada istilah teh contoh kumaha tah intina. Geus urang buligiran heula we. Geus dibuligiran di mandian. Di mandian oge da dikucurkeun. Di Banyur. Di banyu. Da geus seberapa puluh tahun di sejak nenek moyang nepikeun kaina can mandi mandi tah. Si Bugis teh. Oh, tinggali ka emut ka pikeun akang lamun Kang Yusrip teu mandi. Iya. Teu dibuligiran. Waasnya seberapa puluh tahun Kang Yusrip teu dibuligiran teu dimandian. Iya, dibungkus we. Dibungkus we. Laras. Kayak munda. Enggak. Tayang eta beda deui. Nah, intinya ada inspirasi di dinya. Alhamdulillah bisa menerima dalam artian awal buat Bugis Banyur itu adalah promosinya ke grup keluarga. Grup keluarga heula Dari WA. Nah, di-sharekeun Indonesia mah Kang teh abdi teh aya istilah teh aya produk ieu dek ngajualan Bugis Banyur. Iya. Aneh tah nu di Garut teh nu kumaha. Can buat. Pokona mah honya cenah geus we mesen hiji nepikeun ka alhamdulillah pertama orderan adalah 10 ini bungkus box. Pas saya jualan, pas pulang ke sini istri sama mertua bikin bugis. Pas datang ka dieu ceurik pamajikan. Teu naon teu ngarti jo ceurik ge seuneu taya naon ceurik teh. Alhamdulillah teh ningali bugis di Banyuran jadi ceurik. Nah, duka. Aya alhamdulillah datang ka dieu ka rumah abdi di jalan ka imah teh. Ditinggal ge ceurik. Bah, naon ieu ceurik teh? Gagal.
Alhamdulillah cabe teh berarti saya ngabuat bugis teh teu samina-mina gampang. Gagal anu tadina buleut-buleut teh ngahiji jadi bugis gagal. Bugas tadina mah teh saya tadi ngobrol rek ngajian brand teh bugas. Bugis gagal. Nganah nangis we istri teh jeung mertua yang serikeun istri. Kan anu lucu abang budak Kobe. Ini ari hoyong nangis mah nangis. Weh. Urang kali aduh dasar we urang kali aduh Kobe. Tah saya meureun istina teh abdi teh bingung tah nu geus ngajanjikeun eta teh Kang. Bingung Kang Yusrip aduh. Sabentawis pesanan tos aya. Tah eta abdi teh nu untungna teh alhamdulillah teh mesenna teh keluarga. Tah can ka keluar. Dibedokeun alasan dengan tertentu intina mah waktu. Tah contoh nan yen alasan ka istri ka keluarga abdi teh mesen teh. Tak gitu guys. Kadang lawan salah terserah lah itu alasannya mah gitu Kang. Jadangnya pami baeng pami aya nu order baeng alasanna tidak ada waktu berarti gagal. Ganjuna. Terus kan. Tah Menarik. istilahna teh geus pas beres ari pas malam istri iseng-iseng buat ngadamel istilahna teh anu pertama malah hampir kapiceung lah berapa ratus teh aya mah ngadamel saketik hampir 1 kilo lah teh jadi aneh Sukses eta mah. sukses setengah kilo Siga nama istri akang teh can ibak. Duh, kayaknya. nah gitu tah alhamdulillah jadi Tah tidinya mulai abi teh ngaraosan enak bagus ari pas aya nu mesen deui gagal deui Kang anas nepikeun ngajieun nepikeun ka jam 12 peuting saya jeung pamajikan pada orderan seueur sayang ciri kitu teh eta mah lebih dari 10 Kang mesen teh hari tama. tapi di istilah teh di apa Direukeunaan terus. bukan direukeunaan di kumacarana ya yang buleut we Oh. geus nu gagal teh dijieun daerah digareut geus mesen aing geus kitu teh alhamdulillah pas ka dieu alhamdulillah dugikeun ka sampai hampir kanu 80 picis Berawal dari kegagalan dan lain-lainnya. Segala sesuatu gitu. Iya, jadi lamun gagal teh ulah langsung nyerah. Dipilari heula solusina. Ulah langsung waktu gitu. jangan lawan itu hilang Udah dibuka. Kang itu baru nembangitan Kang Yusri Mohon. nama insyaallah lah aya masalah rasa mah Wanidu we nya. wanidu pokokna mah pot Dibalikeun. Terus iya bugisna sami sareng bugis-bugis anu aya di luaran lebetna nganggo gula sareng kalapa gitu. oh mohon sami Sami ya karena tanamannya. eta mah tos sejarah teh biasa dihilang paling panginten tina berwarna ragam rasa Ya, sareng warna tiasanya. mohon gitu Da bugis teh geuning rupi-rupi aya nu hideung. mohon Terus dia anu hejo nya nganggo naon teh daun palsu itu guys. Bugis Banyur. Yang ninggal heula penginten. Siap. Kumaha bugis Banyur. siap Banyur teh. sakadautan Siap. carake lah Ka dapur heula cenah, ka dapur guys. heula. Kang Upana. Tah, di kadaranku hiji produkna salah sawiosna Wis mantap. Baso ieu mah. Foto gambar ya. Foto gambar. Barupa warnanya. Krayon. Barupa warnanya. Kan itu sini atuh kan tok tah ieu bari panginten Ieu tah ieu nu ngabanjurankeun teh make plannya. iya fla itu ieu panginten aya ketan hideung asli ieu ku daun suci ieu mah ku pewarna makanan insyaallah lah moal mungkin kaduki kumakeun Safety-nya amannya. Tuh, Lur. bugis. Mantep bugisna. Bugis Banyur. Iya, bugisna teh acan renang. Sadap deui Buligir kan ya namanya dibubuligir, sekedap deui bade di Banyur. Curiga barudak teh oge hareangeun kieu mah ninggalina. pasti Pami kadaharanku kalau lokasi kapena ya di mana kan?
Kapena panginten online. Oh, online. Oh, dacan bukan perlu berbentuk kafe. Insya Allah kanggo tanggapan nama awal nama kan kadaharan teh wadah usaha untuk keluarga. Leres. Janten keluarga anu ngaproduksi sapertos abdi nya bugis, log asin, atau saja bana. Oh iya, lokasi nggak? Ada banyak lah, nyantai apa nama setup segala rupa lah. Yang penting kan ini yang Enggak setuk naon? setruk. Setuk. Iya, stup roti, salad buah, dan teh tarik. Teh tarik. Namanya Takara. Itu produk asli kakak saya. Leres. Janten ngahiji sadayana produk keluarga di kadaharanku. Nah, gitu guys. Janten di kadaharanku henteu mung saukur bugis banjur, tapi di antawisna tadi sakumaha uningakeun ku Kang Upan aya rupi-rupi pariana ya setup, terus deui aya salad buah, lajeng deui aya endog asin nun rasa naon eta si payunnya. Ya jawabnya. Pamirsa dacan di Waler padahal hadiahna engke aya. Iya. Menarik. Terus dia aya teh tarik teh brena kakara nya. Mun kupat tahu kupat kepo. Kupat. Ade eta mah geus legendaris tua saya. Eta kumaha nu tuang lah kan. Kupat kepot. Kang istri boge jeung istri ka dieu kupat kepot. Mantap. Tah kang istri mah nu kantos mah. Mau seberapa lian kan? Seberapa jenis berarti? Ti sarang ieu teh sarang Bugis banjur, terus stup roti, log asin, salad buah, teh tarik, asinan, suki, sarang kupat tahu. Gelap banget. kupat kepot teh aya. Kupat kepot. Ari suki naon suki? Suka kiki. Suki. Biasanya nu kikian gitu mah makanan Jepangnya lah. Mantan. Aya dibelokkeun adanya. Kan baru tadi aja yang Oh, yang di sini nyambung ya. kan opat N. Jantan di CMO oge ieu teh konten opat N kan. Opat N teh ngeunah ngobrol ngalir ngidul. Alasan abdi pendak pisan sareng Hiji deui atuh tambihan lima. Naon? Narosan brand nanti. Oh, bisa. Warang. Sugan kaca canak atuh. Kalau rasan di naulung ieu ge sim kuring ngabantuan tim sapu jagat. Aya di paling itu. Kang Jojon. Kang Jajan Kiras. Oh, ayeuna bagian pembersihan. Namanya hiji guys, non, ya teh bugis banjur. Oke, kurang tampilkeun sadayananya. Mana log asin, lagi benter. Ari log asin naon namina? Brena ngocap 16. 16. Oh, capna 16 gitu. 16. Oh. Benten sadayana tuangan anu aya teh benten-bentennya brena. Iya, emang awalnya dari lokasi. Log asin. Upami ieu bugis banjur. Bugis banjur. Ngeunah. Ngeunah Ieu mah gubiak ketan. gubiag Bugis banjur mah gubiak ketan brena. brena Lamun semuanya ngeunah. semuanya ngeunah Pot. Pakai pot. Ari abdi mah pot-potannya sok ingetkeun hayam. Pot-potan. Pot ayam. Teu emot kanu kupat tahu. Kupat kep. Pot. Sia. Jantan upami kalarasan ameng kalimbangan Tah, hilap. tong hilap Kupat kepot. kupat kepot. Paling mana tangkang nu mawi? Neme pas belokan Kang Yusri. Paling mahal Di depan pas belok Alun-alun. alun-alun. Alun-alun Pas Limbangan. pokona mah patokan mah pom bensin Kang. Pom bensin alun-alun Limbangan taroskeun we kupat tahu kupat kepot gitu. Anu dagangna siga cepot. Nah, harus kan baeng. Moal bireuknya. Mohon. Hok mah enggak Raosan lah ya. Ulah kamu lihat teh. ulah. Cobaan heula. Aku coba atau Siap. keluarkeun dan semuanya. Abdi mah hoyong ninggal sadayana. Sadayana. Mohon.
Iya. Mana dia cici. Siap. Mana dia kawan. Gelas sekali deui. Dan upami karasan amang kalimbangan ti nagreg mudun ka handap teras tang ke pamitos mendakan alun-alun teras deui mendakan pom bensin. Pertama penjennya ti upami ti arah nagreg ka dieu mah pom Kadua. bensin. Oh kadua. Pom bensin kadua. Oh laras aya pom bensin agung di paling itu. Pom bensin kadua cakat alun-alun aya masjid agung oge nya di payun teh nya. Taroskeun Baeng. Tah kupat kepotna pot bisa. Beli badai nanti delivery aya nomor HP-na di bawah. Tah, laras. HP. Oke. Mesen saya di dia tah ke Kalau tanya diperlukan. siap. Ayeuna hoyong ninggal heula sadayana di dia produk-produkna Kang. Siap. Carakan itu teh. Canakan ya. Itu asal tidak ada kerja itu. Carakan itu teh. Cici. Sadana nawe kan. Ente hiji Satu-satu, kenalkeun. satu-satu. Oh, iya. Ieu naon namina teh? Bugis Bugis Banjur. Bugis Banjur. Iya naon ieu? Stup roti rasa Stup. coklat. Stup roti rasa coklat tah, guys. Jabrik Iya. coklat lagi. Ieu teh can dicukur. Upami Bugis mah teh can ibak, ieu mah teh can dicukur. Pot roti rasa coklat. Ieu Ya naon ieu? Original. pot Rasa keju. Keju. Wis original. naon potnya setup. Iya, namanya pot roti. jadi napal eta pot. Ya stup roti rasa original. Tapi katinggal nama seueur kejuna wah langkung jabrignya ya. Mohon. Jadi kumetap kieu ya. Jadi rada Tah ieu Kabita. salah buah. Iya salad buah guys, katinggal Remang-remang. rupi buah. Anu menarik aya nangkaan. Nah, aya nangkaan sareng keju, strawberry oge nya. Janten upami siang-siang mantep pisan ieu. Pot pisannya. Tah ieu asinan Bogor. Ya asinan Bogor ieu mah biasa tina Oleh-oleh. buah lajeng deui katinggalna aya salaknya. Salak. Terus di ganas aya mitoha teh dilebet. Aya. Naon ieu? Kuat pisan ieu mah Jawa aya mito. naon eta tah? Tah ieu Bugis Banjur. Iya Bugis Banjur rasa Nu dikemasna. Nu dikemasna upami ieu mah pan kanggo abdi saparakan cai. Enten dimangkokan nya. Upami canakeun ka bumi Iya. bade uwi ka mana wae peryogi oleh-oleh di Limbangan. Tah Bugis Banjur. Aman nih mah kemasan lagi mau labur-labur. Aman asli mau lebet lalu ya. Higienis. Higienis. Nah, ieu naon ieu tah? Tah eta nu disebut suki teh. Oh iya Suki. Suka kiki. Suka kiki nya. Suki rupi-rupi ieu mah ngajelaskeun ke hese. Pokona Pokoknya mah kieu tah. Digoreng deui teh. direbus itu nu saya. Pakai kuah. Siap. Pakai kuah. Yang suka jajan, yang suka ngenyoh, yang suka nongkrong sambil ngenyoh tah aya Sukinya. Mohon. Masih ti kadaharanku ieu. Itu kupat tahu jo jeung dog asin. Tah ieu mah rada hejo, rada seger ieu mah. Katinggalna oge. Rada seger. Wih, ieu nu kupat kepot Naon ieu, Bah? Sami setup rasa pandan. Stup pandan. Masih di komben sareng kejunya. Iya. Luar biasa stup roti. Janten hoyong ngaraosan da kalian oge ya. Mana kalian Kabitanya, kabitanya. Kita sambil nonton teh kumetap. Lapola tuh eta cai. Pokokna mah pot. Pot. Nah, ini guys. Ini yang kupat kepot tadi. Mantap. Tinggal porsina wae porsi jumbo. Ieu mah kanggo sayap teh di bagian warareg sadaya. Tah eta ieu mah karesep si Kakang ieu. Kakara teh tarik, janten teteh-teteh yang suka ditarik-tarik kakara minumnya ya. Minum kakara. Oh, ini mah produksi sorangannya. Produksinya sendiri ya.
Iya tina nok naon kan. Oke, tahu. Bisi nok jackpot. Tina nok merinya. Jantan makanan penutup tos ngopi sadayana atau makanan penutupna pun logasieun. Terus biasa di upami emut ka mertua nyenak logasieun. Ka bumi insyaallah diusir. Logasina 16 ya Kang ya? Iya na teh. Cap 16. Cap 16. Eta teu dicapan, can dicapan kumaha? Acan, Belum. Lain, Asep. Tong lain. Wan kamera itu udah karunya di baturan. Diuk nak. Kang, kabah. Melang humakrab nih. Kadaharanku. Di mana eta kata kadaharanku pertamana? Tapi jeung tersebar alami gitu eta kadaharanku. Teh nabet mamanku, uanganku atau pasakanku gitu. Nabet kadaharanku. Awalnya mah inspirasi dari kakak saya yang ini Kakara. Dia anjeunna teh laka teh kantos dambel di Teh Tarik. Emang dambelna di Kapi Adi. Cuman anjeunna istilahna teh ada kumaha hoyong produksi Teh Tarik tapi teu tiasa ngadambel brand. Aya inspirasi di mama di emak gitu. Naon anu salah ieu salah ngecek si mama teh geus we Kakara cenah. Barulah Kakara. Eta teh cenah kadaharan urang. Cek mamah teh. Jadi nyambung. Nah, inspirasi ada kadaharanku itulah tidak Kakara. Oh, jadi kawit nama si kata kadaharanku teh di dieu heula gitu. Eta di si emak. Oh, si emak. Heeh. Di si emak Kakara tah Kakara kadaharan maneh cenah eta. Jadi dipatenkeun udah geus ulang bikin we. Si sadayana makanan ieu teh nginduk ka hiji nyaeta kadaharanku. Heeh, gitu. Ai pas senu nyarios ngaraosan Bugis Banjur teh cik lain order tapi ngaraosan barulah bikin brand Bugis Banjur nyaeta ngaraosan. Jadi anu segala ucap dibikin brand tadi. Da pangpangna ayeuna mah kudu instan. Gitu. Ayeuna mah awewe oge kan instan bisa ningali tina Facebook. Aya sasetan itu instan. Ya pasti. Jadi apa mah leres kata adalah doa. Tah eta di si emak. Di si emak, cek emak teh geus Kakara. Ari Kakara teh pan Kakara anyar baru. Gres gitu. Jadi di kadaharan mah insyaallah tuangeuna rame pisan diproduksi. Anyar keneh, haneut keneh. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Aman nya. Itu chefna bade dipanggil kan? Kan sigana eta mah rahasia dapur mau bejaan sigana mah. Bumbu nama mau bejalan. Lamun ngorek-ngorek eta mah bahaya. Sekali. Kakara kadaharanku raos. Ngaraosan. Asli. Ya ngaraosan tinggal ini nya lang raosan gitu. Mudah-mudahan ke gaduh tokona gubiak ketan. Jadi berbagai macam ketan, abi inspirasi gubiak ketan teh tina tototot. Aya gedung tototot. Aya anu tototot gitu cenah teh. Insyaallah abdi oge upami gitu aya istilah teh anu rezekina mudah-mudahan aya investor ing kuring insyaallah aya ieu nama hayu urang bebarengan jalan urang buat gubiak ketan nyaeta Kakara gubiak ketan kadaharanku ngaraosan intina mah kitu ulah hilap jeung opat N plus hiji sarang krum CMO gitu mereka bila anu bade Ieu namanya ngaraosan aya dilebetna dina gula sareng kalapana aya karaos siga nangka kan
Bohong. Oh iya emang dicat. Eta. Ayo nyumput. Mohon ayeuna nyumput. Oh. Dan di mana? Supres. Ya, tukang penaknya. Beda lain tukang kuliner. Pang-pang aya teh coba ada teh mana mana, istri. Kan istri masih ranu nyumput. Ari istri mah aya anuna, Leres. ieu mah aya nangkana. Makan Gue istri. Padahal eta teh rahasia eta teh. Nya, Anu nyumput. nyumput teh Baik rahasia. sinangan ke kapang itu. Ya, Di sana ya. Tangke Celan kanggo deui we tuh. mohon kanggo pamirsa anu ngaraosan non bugis banjur raraoskeun dina lebat etana paduan gula sareng kalapana aya rasa naon. Saur abdi mah nembe ka pendakna aya rasa nangka. Cing aya moal. Kalau mungkin cobaan meuli, lu cobaan komen di bawah nanya. Tah. Urang mah meunang rasa naon gitu. Tah, Sok we, gitu. bebas bebasna lah komenna. Nu pasti mah moal aya rasa tarasi mah. Rasanya mengejegarkan. Si Gana chef langsung udah ngesian cabe si Gana. Asupan dia. Akhirnya lawan pisan. Iya, abdi kata Ji teh ku naon namina tadi teh? Kenyalna. Pasti lengket. Ta eta. Siga anjing aku. Ya, Ya kumaha ya Popin? Teu naon. Dah Sehat. Kita mah sehat semua. Amin. Ya namanya ngaraosan asa lah. Makanya Mantapnya. yang lopat deui coba ning ngaraos teh. Tuh, Asa rusuh di dinya makan. lain puna naon. Ini asa bareng di opat deui. Bener ya. Padahal di dinya mah terakhir dari kali. Opat M. Itu dek dibeakeun lebar gitu. Ngeunah gitu. Awet gitu ada dah. Dia teh ngeunah gitu untuk ngendek dibeakeun aduh lebar cing gitu. Yang awet teh gitu gitu. Kayak bak deui gitu teh. Itu jadi di Bandung. Udah tuh yang ulah inuk jadi awet. Tapi emang bakal mau sangem pi orang memang sadayana. Janten porsina 15.000 teh Wani. pot pisan. Wani. Rasa nu sanesna. Ah. Dia kayak opat deh. Ini kan bita, nak keburu warung gede. Bae we. Ulah elak ku si Inces. Berarti ya si non Suki kayak ladaannya kayak cabean. Mohon atas pedas eta. Terus pedas. Itu level-levelan tuh. Geus teu zaman. Eta mah selera we eta mah Nah, selera. tergantung bade pedasnya mangga bade sawit mangga gitu eta mah. Tergantung anu Ngaraosan. Suki, si Suki ya. Asa wow itu jeung si Suki teh. Tips Kang ya. Anu kanggo bade usaha. Naon ya tipsna? Dina usaha teh jatuh bangunna kumaha? Tipsna supaya standby urang teh dina pancek gitu ya dina usaha urang. Kumaha sih? Ya tips nama yang pertama adalah kejujuran. Itu inti. Jujur, dalam bro. artian bukan karakter, bukan istilah teh kan image orang, kejujuran itu ada karakter. Ya. Tapi inti nama kejujuran itu lamun orang ada ngajian anu ulah make anu seperti kan ayeuna amis aya biang ulah sing jujur. Ya bener. Dimulai produksi gitu geus bener-bener bener jujurnya. tah ayeuna warnana kan geus aya nyadiakeun ulah kuno anu Ulah diakalan tah gitu nya. ulah. Sajaba aya gitu isina teh lamun geus eueuh anu bisa ngawarnaan seperti kan daun suji. Kita kalau kebongkar lagi ya. Yang ungu Ubi bisa pakai ubi ungu. Aish, Yang mantap. kuning pakai ubi kuning, yang putih pakai ubi putih. Itu bisa. Kalau yang hijau pakai daun suji teh. Eta yang pertama ada kejujuran. Jujur ya. Yang kedua, promosi untuk online nih. Nah, media promosi media bro. promosi untuk online paling lambat 3 bulan 3 kali produk muncul. Oh, Jangan sampai jadi tergantung. inovasi per 3 bulan. Kalau bisa, Mm-mm. kalau ada 1 sampai 3 bulan. Kenapa tuh 3 bulan? Yang pertama gini, saya bisa kelihatan dari mulai 1 bulan 1 kali mengeluarkan produk, insya Allah ada produk lagi keluarkan minimal maksimal 3
tiga macam. Contoh Bugis Banjur, salad sama stew. Promosikan. Selama 3 bulan. Bukan selama 3 bulan. Ya pokoknya mah 3 produk selama betul, maaf. Selama 3 bulan mana yang menonjol. Dominasi Nah, mana gitu. jadi kita bisa Oh, betul. yang lainnya itu adalah pendamping. Pemanis. Kan istilah teh ayat 3 hiji 2 3 anu A B C D tawarkan terus. Tapi gimana cenah lamun itu kumaha cenah bisi urang teh boga saprot? Silakan. Terus jangan bosan-bosan. Tawarkan terus. Minimal maksimal 3 sampai 3 bulan. Tangis 3 bulan kali itu ieu teh geus karasa nu mana nu yang nonjol. Kita ambil. Oh. Pakai maskot atau Ya, icon nah, lah. icon gitu ya. Nanti kan kita ikonnya Bugis Banjur. Oh ini kan dalam artian orang yang bilang Bugis Banjur pasti tanda tanya besar. Ya. Oke lah, anu jadi pertanyaan adalah, jerona anggar, ya anggar kembali lagi ke jujuran. Iya, benar. Kan kadang-kadang aya dengan aya nama Rubahnya, rubah rasa dirubah teh. pangpana istilahnya teh kieu. Tapi mudah-mudahan Bugis Banjur bisa ikon makanan khas Limbangan. Itu yang saya tuju. Amin. Mantap. Nah, kan Limbangan belum saya survei di sini belum ada Iya, iya. khas makanan. Kalau ladu Malangbong, lewo endog lewo, bandrek ya bandrek, Garut Kota dodol. Iya, benar. Betul tak? Iya. Harapannya Nah, jadi ikon harapan, Limbangannya. Saya Bugis pengen Banjur. Bugis Banjur. Harapan. Emang sih Bugis di mana-mana aya Aya. terkenal di hajatan. Ayeuna mah geus non kadaharan milenial. Ya, Jadi teu kudu Berani, anu hajat berani bae. bersaing di kafe. Nah, Berani insya Allah. bersaing di minimarket. Bisa. Bisa. Soalnya instan. Iya. Eta itu. Terus dia 2 berarti nya dina tipsnya. Ya tipsnya kejujuran, Kejujuran, nu kadua dina tina promosi 3 promosi. bulan 3 produk. Ya, promosi dan inovasi. Betul. Nah, kan tadi jadi tukang gitu jauh gagal gitu nya. Iya. Bikin lantas gagal. Terus dibikin deui bagus, pas bikin deui gagal deui gitu kan. Nah, pernah teu dapat komenan-komenan di pembeli anu jadi motivasi aya kirang anu wah dirubah. Tapi aya komenan-komenan ku masih selama di pertama sampai ka ayeuna ti pembeli gitu. Responna kumaha? Komenan sering. Sering. Awal pas buat nah bet kieu beda jeung nu kahiji. Nah ieu mah siga rendang. Kan imajinasi dalam artian kieu. Oh iya, iya. Imajinasi istri Perasaannya. saya. Cik kumaha lamun make daun jeruk jerona anu amis. Emang sih orang Garut tidak bisa menerima lidahnya. Beda dengan orang sini. Jadi lamun orang dia mah lamun anu amis make daun jeruk dan naon. Tapi orang Garut anu amis make daun jeruk tina etena tina kalapa jeung gula. Teu narima. Ngobrolna teh siga rendang. Jadi istilahna teh di Garut kota mah anu berbaur make daun jeruk teh anu asin. Tah seperti ieu suki. Non kupat tahu. Itu di Garut kota. Sareng teu sadayana resep kan daun jeruk Tah. teh kadang-kala ku aromana Mohon. nya abdi pribadi we walaupun makanan asin aya wangi daun jerukan kan tos nolak gitu lidah teh. Alhamdulillahirabbil alamin aduh wareg pisan tos ngaraosan ieu Bugis Banjur bikin ka anu sanesna teh karaosan tapi insyaallah bakal non moal lepat lah milihna pot pisan sakitu heula painten di tim CMO ngawangkong ngeunah ngobrol ngalor ngidul sareng Mbah Eng sareng Kang Upan owner ti kadaharanku alhamdulillah hatur nuhun pisan Mbah. Siap. Mudah-mudahan kadaharanku langkung nanjeur Amin. konsisten dina rasana oge orderna cing langkung masak Amin. gitu nya
Terus dia kayak cabangnya di mana-mana. Kan sudah info ini nya sing ke update dia produk baru sana. Ayahna ka dieu deui cenah kitu ka abdi teh. Sia produk baru sana ka dieu deui. Saya sama cenah bade ngadamel pisang keju. Aya hiji deui mah dikeluarkeun pisang. Oh, eta mah rahasia. Rahasia. Aya deui rahasia. Eta mah penting nangke yang di Part kedua. sanes. Yang di CFD Karangkowitan. Siap. Lamun di Onang. Launching itu launching. Sakitu anu ngapiatur, hapunten anu kasuhun. Sim kuring, amit munur, amit mungkur. Dari tapi kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Thank you, brother. Mana coba itu kabeh teh.